Lot kumaha ieu buah can dibayar-bayar. Naon sia hayang buah kalapa. Gua batu. Karaka kalapa aing ngomong ge buah nu sakilota can dibayar. Atuh hayu cek aya ge aing nu naek ka sia mulungana. Betot ya. Aing can anjing sia moal bener. Mang, arek ka mana? Ngomong naon, Mang? Ya, ngomong naon buah aing. Edak segera naon. Kebenaran saya tak datang. Karena bilang kalapa. Mau orang. Eta sia aing ngomongkeun tadi buah lain ngalah kalapa. Henteu geus kieu bae urang tiluan nang kalapa aing nu naek sia nu mulungan duaan. Atulah. Lah aing pusing ngomong jeung sia mah. Kemana mana? Nah, itu minta rokok, bae, naon eta ngarti, itu apa itu? Sia bedakan ka PRT gue.
Benar eta budak di kebenaran diyakeun ke PRT. PRT. Enak gitu, siap PRT yang main PRT mahan sih. Eta budak maling gua dinya tah eta tah. Mana Dut? Mana? Maling gua mana? Mana? Dut, kadisnya Dut. Eta lain di mana? Eta. Maling gua. Oh, eta. Sia maling gua sia. Heh. Maling gua sia. Gede. Si kenan sih dah. Gua sia ni dia. Ayo. Naon. Hayu. Ieu sia gua. Hayu. Kapos ya. Sudah siap gua ya. Bangun sih gua. Buah ya. Buah. Anu maling gua wis tewa kacan. Geus Dut. Tuh. Hah? Itu mah lain. Ayo ke mana? Ieu mah lain. Anu tiluan, dak tiluan. Duluan. Saya tadi ngomong kan itu Buka. itu lain. Lain anu tiluan buka. Mau buka dah. Pak, ayo nanti di kalian. Iya, lu maling buah iya tadi, ya. Iya maling buah iya, Tinggal tiluan maling. Mana eta?